Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abi Lailatul Mutmainah sareng rancangan abi Hafiz Anda Diaksa anu ayeuna diwakilkeun ku abi. Ayeuna abi bakal ngabacakeun dongeng anu judulna Sireum jeung Japati. Sireum jeung Japati. Aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledak. Pluk rag-rag kana cai. Hadena caina rada ngeyembeu palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae, ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegerowan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek tikaralep, tulungan." Kabeneran aya Japati keur cindeuteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum gegerowan menta tulung. Barang ngareret ka hendep, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleuber hiber bari ngegel daun salambar. Lasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy mantang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana tina bara bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeuteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ke keteuyepan. Teu talangke deui, buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. "Heh Japati, buru-buru geura hiber, tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleuber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk Japati, "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai." Jawab sireum, "Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea. Tulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku anjeun." Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sindiran yeuh kieu geura. Itu lain langlayangan, manukalang keur puputaran. Hidup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulungan. Mun sakitu ti abi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.